Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asallahu wa yaj'ala bainakum wa bainal ladzina hadaitu minhum mawaddatan wallahu qadinallahu ghafurur rahim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir dan bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wilujeng tepang deui sareng sim kuring ngahaturkeun nuhun karena tos kerasa mileuheungkeun mukaan ieu channel. Nyuhunkeun dihapunten tina sagala rupi bentuk kaluluputanana boh dina pengucapan ayat suci Al-Qur'an atanapi hadis atanapi pidawuh para wali para ulama nu kemungkinan sanes kemungkinan anu sanyatana seueur lepatna. Dina kasempatan sonten ayeuna manawi aya manfaatna sareng mugi sing manfaat heulaanan keur diri sim kuring atuh manawi kangge kasadayana. Pidawuh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dina kitab hikamna. Bismillahirrahmanirrahim. Ajhalun nasi man taraka yakina ma ingdahu lidzanni ma ingdan nas. Pangbodo-bodona jelema nyaeta jelema anu ninggalkeun kana kayakinanana karena sangkaan jelema. Naon maksudna eta? Ceuk batur teh urang teh jelema soleh. Ceuk batur teh misalkan urang teh jelema anu berilmu. Ceuk batur teh urang teh jelema ahli ibadah. Padahal diri urang sorangan apa karena diri urang sorangan teh? Hartina meureunana jelema anu terlena ku pamuji batur. Ceuk batur teh aduh ahli ibadah. Padahal urang sorangan dina diri jero-jero ning diri teu ngarasa yen urang teh ahli ibadah. Padahal dina jero-jero ning diri urang teh nyaan-nyaan kaleked jeung talangke goplah dina ibadah boh lahir boh batin. Ai batur nyangka kitu. Percaya hartina percaya terlena ku pamuji eta. Terus dipupujuhkeun eta pamuji teh ibadahna teh isukna teh dipuji dipuji ku batur ahli ibadah isukna teh ibadahna teh dijieun-jieun. Mun hareupeun batur teh dibeda-beda. Rengkak paripolah tindak tanduk ucap jeung lampah ku sabab geus kasebut ku batur nelah jelema soleh jelema ngarti jelema alim dijieun-jieun henteu natural deui. Ajhalun nasi nu kitu ngaranna jelema pangbodo-bodona sedengkeun Allah maha uninga kana lahir batin dirina manehanana terlena ku panyangka alusna batur ka dirina padahal manehanana sorangan sadar yen dirina teh teu saalus pamuji batur saperti kieu. Aduh cenah eta mah Ahmad Jaid Mubarok mah cenah taina ge seungit. Di mana ya tai seungit? Aduh cenah eta mah misalkan Jang Deni Ciwing mah leho nate raos. Di mana ya leho raos? Aduh misalkan ceuk hiji deui teh nu muji Mang Ubed mah cenah cai ompol nage meuni kareueut asa gula Jawa. Di mana ya cai ompol siga gula Jawa? Hampir siga kitu pamuji teh lamun disikapi mah ku urang ngan lolobana urang terlena dina dipuji ku batur ngarasana langsa jeung ngarasa hina. Ngarasa ngebebela dina diri di mana-mana dicacat jeung dihina ku batur. Berarti didinya urang teh can jadi hamba Allah. Can usik pikir urang. Can beunta alam rasa urang. Anu salajengna dina hikmah nu sanesna idza utliqo sana'u alaika walasta bi ahlin pasni alaihi bima huwa ahluh. Di mana-mana Gusti Allah ngencarkeun
ngalepaskeun letah-letah jelema muji ka anjeun. Sedengkeun urang teh rumasa yen diri urang teh teu saalus pamuji batur. Pas nih alaihi bima huwa ahlu, maka eta puji burukeun sangakeun ka Gusti Allah. Aduh cenah meuni kasep, alhamdulillah Gusti Allah nu tos ngeresakeun urang cek batur mah kasep tah kitu. Dina rasa awas ulah malengos, lamun teh mah bener eta jelema teh tina hatena atawa jijeunan eta sadayana teh ku Gusti Allah. Ieu sadayana lamun bener aya dina diri urang eta teh nu Gusti Allah ku Gusti Allah tah kitu. Ulah nepikeun ka disangap, dirawu, nepikeun ka dipesakan ku urang atuh meureunnan urang teh. Dek saingan jeung Gusti Allah ari kitu mah. Jadi di mana-mana dilepaskeun jelema-jelema muji ka urang tanpa urang nyieun pupujieun jelema, komo deui urangna pupujieun. Eta puji teh cing sadar nu Allah hak Allah pasni alaihi bima huwa ahlu, sangakeun eta puji ka Gusti Allah sabab nu pantes anu hak dipuji mah wungkul Gusti Allah. Jadi besi engke urang teh hiji perkara pujian teh saur Syekh Abad Ibnu Athaillah. Pujian teh kagorengan nu dideukeutkeun. Kagorengan nu dideukeutkeun anu panungtungan dina video nu ayeuna. Wa qala Syekh Ahmad Ibnu Athaillah al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayyusna alaihi biwasbin la yashaduhu min nafsihi. Jelema nu iman anu nyaring pikirna, anu hudang rasana, nu beuntak rasana, di mana-mana dipuji ku batur teh era parada jiwana rasana ku Gusti Allah naon kaboga. Sariring-riring dumading ku Gusti Allah, sarengkak paripolah ku Gusti Allah, bisa nyingkah tina doraka ku Gusti Allah, bisa ngalaksanakeun ibadah ku Gusti Allah, dipuji soleh era ngan entong ditolak mah tong muji sia bisa dikadek ku aing, entong keun bae eta ku Gusti Allah ngan urang cing bisa nyikapi. Nah era jelema nu iman mah ku sabab cengang jeung beuntar rasana dina agungna Gusti Allah, tatkala dipuji teh sadar eta naon rupa pamuji jelema. Boh ti saluhureun ti sahandapun ti sasama, da eta nu dipujikeun teh eueuh dina diri urang, dina ayana ge diayakeun ku Gusti Allah, dina ayana ge eta diayakeun ku Gusti Allah, anugerah ti Gusti Allah. Sakitu nu kapihatur, hatur punten nu kasuhun. Subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.